Astagfirullah, ini sesehan saha gitu tina meja makan. Ya budaknya sampai kena indung kolot baiknya, dasar indung kolot kurang sehat nih Hari iya kumaha carananya? Dan saya gambarin juga kena naon sih? Dia bisaan kamar ngejer. Iya, mama pengerti denya kanu karario. Dicolokkeun kana irung piraku endahnya. Kumaha ieu carananya? Ya seheren ka mana kitu tahan nyeusuh ya. Masya Allah, boga anak hiji-hiji aku bengal-bengal teuing. Masya Allah. Selah kumaha dicap sikat bela. Allah, boga anak hiji-hiji aku bengal tatahnya surga. Harap penting dong banget baik ditanya hiji ya Allah. Yang sabunnya di mana gitu sabun? Ke mana gitu sabun doa aku siaran itu deuna. Dasar mah anjing kepala rusing. Cek sabun ya Masya Allah. Kurang sabar si Helen yuk. Ayo. Assalamualaikum, Helen. Sapaan sah kita teu ngobrol aing bae, ngaganggu aing keur dandan bae. Helen, pulang ngasih bae yuk. Aja eta mah. Assalamualaikum. Salam. Hari dia di mana bae ti tadi di gero-gero aya meureun 100 kali meureun nembangan. Meureun kadang aku dia aing keur dandan deui tah, lipstik aing mengsong tah. Hari dia dandan ke mana gitu? Mau ke mana? Terus dari orang ngarancer bae didinya geura tah hiu. Aya naon dari ya kadari yo? Kami karesel, ngulin. Aing mah hayang minum Helen. Ih, dia ngarepotkeun bae. Oh, Dek, ya Allah udah. Marau, ya, pakai helmnya. Paus. Ya, hirup tegap banyak tuh. Bukan anak sama pakai kucing dulu teuing, ai mah. Uraha, bukan anak bang. Waktu tindungin mahanya. Rajin anak menyusul serangan. Dura balik baik, kuai siya tadi pelicek, kayak kayak mah. Merdaya waktu, banyak kayak. Uy, menurut saya kakaknya sehang. Tah, geura dilegut geura ya kan diuyuk. Oh. Pancena tiis ieu mah. Atuh meureun tiis ya poe diasupkeun kana open ieu. Aneh jeung dia mah diasupkeun open ge tiis jadi imah ai mah panas. Dia meureun kana open meureun kana hau. Dasar lagi kana hau mah jeung panas ieu. Ari Darian dek ulin apa dek mau main HP? Wajar lah si Pia maka dibelikan HP. Coba aing ngadeuleuh meunang teu. Ulah lah geus lecet. Ting bating. Ari HP jadul dia teh ka mana? Digadekeun ku ambu aing. Rasa amat ambu dia ngagadekeun HP jeung meuli naon kitu. Darian mah dong teu nyaho kana HP aing bae. Digadekeun ge cuma kabeuli sabun doang. Atuh geus teh geura menta ka ambu dia. Teh katinggalan zaman kami mah geus pacebokan. Pacebokan kos kumaha? Dong kieu ye tah. Oh, gitu. HP dia mah bagus he, rebing deui. Aing mah hayang sabaraha eta hargana. Teh nyaho bapak aing ngajual galungan.
sungut ambu aing baca calaka. Ari ambu Diana ke mana gitu? Meureun kadeng iku dari ambu aing gernyes sakitu gelebug-gelebugan. Ari si heran ka mana kitu digegerok ku amuk make uka dieu dieu saya tak kenaon kitu di jero imahnya. Nyala lulus kurang kumpul kudu teangkeun kitunya. Helen! 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 Tuh hewan ambu dia gagarawakan bae. Tuh lah cek aing ge, ambu aing baca calabakan bae. Terus kehelanya aing nyangkeun heula. Astagfirullah, dia pagaweana ulin bae Helen. Aing boga anak titah mentuan kolot, titah nyesel, titah masak kami mah. Ieu mah ulin jeung ulin bae jeung para rusing kana kudu ge boga anak degeul mah. Aing Gue ya babaturan. Ambu gelis amat pe ieu mah. tuan mah gelis sadeui jeung anu sok ayeuna. Si Olik mau boga HP anyar ambu aing mah hayang. Sasapaan dia gede laga hayang meuli HP bae titahna dia degeul nya ku ambu. Mantap mah dia dek nyeusehan dek ngumbah piring dek masak we dibelikeun dia HP sadelawang. Ieu mah boborok keur kieu mah. Hayang meuli HP, meuli sabun ge HP dia poe digadekeun ka tetangga tuh. Beraha bakat tebusana. Abah dia mau balik-balik meureun di marak meureun gawe. Geura ambu geura hayang HP. Coba cicing tah nuhun tah tuturak tarik-tarik bae tah kana utang tah sama tarik pecah di gara-gara tetangga. Apa dia tadi meulikeun kana utang ambu ge yeuh. Balik entong jadi bantu teh abah dia. Uraha poa. Balik jadi bangun pukul putra putri ngomong-ngomong ka mana dia tah. Woi. Wih geura wih ambu aing mabok. Anu di mana kita neng Dalilis? Ambu. Sasapaan dia nya? Saha nu nitahan tadi saya entah meulikeun HP ka indungna ha? Saha? Si ieu meureun lain yo. Apa dia ha? Terus geura balik. Si Helen nu pagawean di mana? Sibuk manehna mah. Emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Akamsi mengucapkan Selamat Tahun Baru 2020. Semoga apa yang kita inginkan di tahun 2019 akan tercapai di tahun 2020. Dan saksikan terus video-video terbaru kami di channel Akamsi. Dan jangan lupa